Assalamualaikum dulur salam burbaraya salam dunya. Tepang deui sareng tata dan nami harja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda. Judulna Kawin Kadukun bagian ke-13 atanapi bagian pamungkas karya Kak Sukarna. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Ari bre geuning tamu-tamu teh loba, panghareupna ajengan pasir angin digendeng ku mulyana. Di tengah Neng Salamah jeung budakna, ari pangtukangna Kilara jeung Karta. Olo geuning tinu tebih, mangga kalebet, cek Haji Darma bari munjungan. Bus tatamu arasup gek dariuk. Ari budakna Neng Salamah dirabu ku ninina hiji, ku Neng Sumirah hiji. Neng Sumirah neuteub ka mulyana nu ngeluk tungkul. Ari Karta panonna mureleng ka luhur, kawas keur nempoan cak-cak nu ting karayap dina lalangit. Bibirna monyong kawas ngaheot teu disadakeun. Kilara nyengheal seuri kawas nembongkeun huntu. Teu lila ngong ajengan pasir angin ngamimitian nyarita. Juragan Haji, sim kuring ngahaja dongkap ka dieu nyandak santri-santri sareng tuhang putra. Ari nu dimaksud bade nyumponan janji ka Juragan Haji kapungkur teh. Basa mundut tulung ka sim kuring nalika angkat ka pasir angin. Leres jawab Haji Darma. Cek sim kuring kapungkur, ajengan pasir angin neruskeun caritaanana. Engke upami pamaksadan Juragan Haji tos hasil, sim kuring bade ka dieu. Ayeuna parantos janten kanyataan, ku pitulung nu kawasa, cita-cita Juragan Haji teh dikabul. Nu mawe enggawe sim kuring teh tebih-tebih oge dongkap ka dieu, leres kitu. Leres tos ngabedokeun, aya hibar pangdoa keur saajengan, jawab Haji Darma. Nuhun upami kitu mah. Ceuk keur saajengan bari nyelang heula ngenyot udud, tidinya neruskeun caritaanana. Kadua na, ieu ki santri mundut tulung ka sim kuring. Cenah mah bade nagih janji ka Neng Sumirah sareng ka Ibu Ramana. Supados eta janji teh dilaksanakeun dina lebet minggu ieu. Mung aya pamundutna ti santri sim kuring teh. Saupami Neng Sumirah ridho kalayan dirujukan ku Ibu Ramana. Laki rabina teh hoyong lambat lambut. Panuhun we supados keur saajengan teu janten bendu. Perkawis anu parantos dijanjikeun urang laksanakeun wae. Nanging ulah dikirangan atanapi dilangkungan, jawab Haji Darma. Kitu sae pikeun sim kuring mah ngiringan bae. Tah ayeuna sim kuring nyanggakeun pipangancenan lalaki bade dikantung di dieu. Mung wiat margi budakna pahatu. Sareng teh gaduh naon-naon iwal teu awakna sakujur, eta oge sanes bogana. Ceuk keur saajengan. Ih ditampi pisan keur saajengan, keun urang bereskeun supados sagala rupi janji perjanjian ti kadua pihakanana kacumponan kalayan lancar. Neng Sumirah ngadengikeun bapana gorgar jeung keur saajengan ngabarempukeun soal manehna, teu karasa berbeuy weci panonna ngalembereh mapai pipi. Baka ting kuwatir kamulyana nu gawe nangan tungku telemek teu nyarek. Teu lila keur saajengan amitan, atuh gancang pisan Haji Darma oge munjungan. Kitu deui Kilara cengkat cong munjungan ka Haji Darma jeung ka pamajikanana. Tidinya malik cong deui ka Neng Sumirah. Neng Sumirah, Haji Darma jeung pamajikanana ngaharuleng teu ngarti kana polahna Kilara. Pedah pipilueun rek mulang jeung ajengan. Jeung heran deui na ari mulyana bet cicing. Waktu ajengan sarta Kilara rek ngaleos buru-buru dipegat ku Haji Darma sarta omongna. Kek keur saajengan. Nah Kilara ngiring mulang. Ajengan pasir angin malik sarta jawabna. Taroskeun wae ka jinisna. Haji Darma melong ka Kilara kawas nu menta jawaban. Kilara surti pok ngomong. Da abdi mah teu pipilueun. Sakada dipasihan tugas ku ieu pun mulyana. Abdi Darma mang nepikeun tugas-tugas ti anjeunna. Hari ayeuna tugas abdi atos rampung.
nu mawi bade ngiring dewe ka ieu kersa ajengan. Dan uka iket ku janji mah nu boga tarekah nya tah mulyana, janten nu nikah ge kedah mulyana. Leres eta teh kersa ajengan. Cek Haji Darma semu atoh. Ajengan pasir angin imut bari unggek. Atuh teu asa-asa deui gabrug Haji Darma jeung pamajikanana ngarangkul ka mulyana, paungku-ungku tiluan. Ari Neng Sumira jung nangtung bakating ku atoh, teu sangka panutananan disatru ku sepuhna, harita pet dirangkulan, bakat ku bunga, segruk cerik deui. Neng Salamah jeung Karta sedikit cepan, gap mangku anakna, bus ka kamar tempat manehna ari ngendong di dinya. Ajengan pasir angin imut bari ngareret ka Kilara, nu direret nyerengeh seuri. Nu ngalumbar kabungahan teu ditolih, leos we ditinggalkeun ku ajengan. Ibu, mama, abdi nyuhunkeun dihapunten, bilih aya kalepatan nu teu karaos ku abdi. Cek Mulyana bari nyium sampeanana Haji Darma. Haji Darma ngara kacak hatena bari ngusapan Mulyana, pok nyarita sorana pegat-pegat. Tos wae ujang, ulah nyabit-nyabit nu kaliwat, bisi jadi panyakit. Ibu nu salah teh amah, cek indungna Neng Sumira dumareuda. Ayeuna kakara kahati ku ibu, kahayang jinisna nu leuwih kuat batan kahayang kolotna. Tapi kumaha nya ari perjanjian sapoe titas kawin kudu terus nyerahkeun, cek Haji Darma ka pamajikanana. Eta mah serenkeun wae ka jinisna, rek sapoe pek, rek sabulan bra, rek satahun cung. Atuh rek diteruskeun nuhun eta anu diteda, urang matong pipiluweut, cek indungna Neng Sumira. Pek we atuh kadinya baradami duaannya, cek Haji Darma bari cengkat, leos jeung pamajikanana asup ka kamar. Mulyana ngareret ka Sumira, nu direret ngajanggilek, leos ka kamar hareup tempat tatamu. Ku Mulyana dituturkeun, sanggeus diuk pasesing hareup, pok Sumira nanya. Rupina ka hoyong engkang mah tetep we nya laki rabi urang teh hoyong sadinten. Kapan ka hoyong eneng? Da sugan abdi teh dukuna sanes engkang, cek Neng Sumira bari rada keheul. Engkang mah sanes dukun, eta mah teuing-teuingin we anu nyebatna. Aya haseupna tangtos aya sineuhna engkang, moal aya ni debat dukun upami teu aya dukuna. Ari Neng kersa kitu kawin ka dukun, cek Mulyana bari imut. Upami dukuna engkang mah mangga teh teuing, asal laki rabina we ulah sadinten, cek Sumira gergeteun. Engkang oge narah ari kedah kawin sadinten mah lami teuing, cek Mulyana bari tungkul. Neng Sumira ngaranjug reuaseun. Leres eta teh engkang. Mohon, jawab Mulyana. Beg, hate Neng Sumira mentegeg, beungeutna pias. Atuh Mulyana reuaseun nempo pamolah Sumira kitu teh. Gap leungeunna dicekel terus diteukeun catapok ngaharewos. Kawin mah engkang teh hoyong semenit. Namun laki rabi, hoyong salamina ti lahir dugi ka batin ti dunya dugi ka akhirat. Barang ngadengeng omongan kitu, anu tadina geus pias teh, Sumira ayeuna mah getihan deui. Ramo Mulyana dirames. Panonna peureum ngan bahamna we katempo nguciweus nyebut, "Nuhun Gusti." Heuleut sawatara poe Mulyana geus ikrar kawin ka Neng Sumira. Cag baraya dugi kade dongeng Sunda anu judulna Kawin Kadukun bagian ke-13 atanapi bagian pamungkas karya Kak Sukarna. Hatur nuhun kana perhatosanana, tata dan mihaja pamit, permios.